Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tepang dangu deui sahareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui naraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Ciri Buntut Nalu. Karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu, upami teu leupat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka kitu biasana di kampung anu deukeut kana bandar mah hese di eureunanana darasana susuganan aya milik bisa menang, padahal leuwih ngaruksak mending meuli ceng-celengan di pasangan saban poe mun geus pinuh anggap menang buntut nalo gerapek sugema hate. Ugi kadinya nya baraya mitra kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Mitra kaum dangu, kacatur harita Abdul malam Salasa teh hasil pasangna 100 perak anu mihape kabandi kabeneran bae keuna angka 15 teh. Benar istimewa eta kode tipu Majeti teh nya Kang. Omong bandi bari seuri lelenggakan dina kursi. Bakati ngarasa bunga pasangna noron menang. Ban, jawab Abdul bari unggek. Engke deui mah minta we Kakang Uhe nu dasta batea sugandaekeun mere kode nu istimewa deui. Matak naon lamun barengan we ka Pulau Majeti ku urang duaan atawa aja ku urang kaditu. Urang nyiar kode deui piraku teu daekeun da manehna oge jalma giat kana pasang buntut nalo teh. Enya bener ban gitu. Mangkaning kapan di warudoyong mah Gus mimiti cambal. Kuning basa urang malam Jumaat tukang oge teu meunang nanaon pisan. Ieu Gus jadi ciri yen nu ngeusianana di dinya teh Gus eueuh meureunannya ban. Benar gitu merenya Kang, bandi unggek. Naon bijilna bieu teh ban? Ceuk lanceukna. Bari mawa kopi 3 gelas sok diteundeun dina luhur meja. Gek manehna diuk deukeut salakina. Gitu rumusan teteh mah lah, jawab adina bari ngacungkeun indung leungeunna. Atuh da Dewi Umamah weruh sadurung winara nyaho memeh dilakonan ban. Omong Abdul bari seuri. Ari ditanya tehnya kalah kitu. Awas pek moal dipangrumuskeun deui ku teteh teh geura. Ceuk lanceukna.
Baut bari ngareret ka adina. Nya kapan cek abdi ge jetu teh. Jetu teh jetu jongklok atawa jetu menang. Lanceukna neuteub. Hasil teh angka 15 teh hasil. Omong adina bari nyerenge. Paingan galumbira atuh ari menang mah. Teu siga ari eleh sok ngaleh-leh siga keuyeub nu kauyahan merepes biji leho. Omong Cacah milu seuri. Geus dicokot duitna. Atuh ayeuna mah peuting teuing teh. Keun bae isukan isuk-isuk cokot nama. Tete persennya. Pasti we teh diperesen mah. Malah akang mah cenah rek ditimpah meresena ge di ayeuna. Nya syukur atuh. Cacah rebeh liang irungna. Ngadenge rek diperesen ditimpah mah. Sok atuh Kang. Eungeuna diasongkeun bari namprak. Ye atuh aya keneh bandi cah. Ceuk salakina nyerengeh seuri. Keun bae atuh aya bandi ge naha. Cacah neuteub ka salakina. Bari ngasong-ngasong dampal leungeunna. Noh Cacah moal ngarasa era. Lamun ku akang ayeuna diparesen. Nah make era sagala. Atuh dah, ieu mah rek dimaresen deh. Lain ku sifat barang atawa ku duit. Har. Nah rek kunaon atuh? Cacah megat kalimah bari neuteub. Timpah rek nancep tepi ka isuk. Moal dijait-jaitkeun sugan buruk bae. Omong salakina. Bari nyekekeuk seuri. Anu gehel. Omong Cacah jebi. Bari celetot ngajembel kana ping-ping salakina. Aduh. Geus jah nyeri. Ampun nyeri. Dibales segera gehnya. Nah abot aya kapiting di darat. Ngewa atuh da. Panyatehnyaan rek meresen teh. Boro-boro jongjon di Bandungan ku Cacah. Nah, da ieu ge nya ancah. Kira ku akang rek ngawadul mah. Tunggu we tanggal maena. Ceuk salakina seuri koneng. Hayang eta meureun. Di Pulau Majeti aya nu ngalungkeun ka lautnya, Kang. Ceuk Cacah seuri. Ish, narah teuing atuh ari kitu mah Cah. Nah atuh banyol teh sok kaliwatan teuing. Kumaha lamun sekanyahoan ku pangarang. Meureun laku lampah urang teh dibukukeun. Lain matak era kawiwirangan. Wah, paling-paling ge kolot urang sararea. Nu eta ti belah wetan meureun. Anu ngabukukeunana ge. Keun bae ngan ulah dibejer beaskeun basa urang keur panganten we. Era ari kudu keur ditaranjang dicaritakeun mah. Ceuk salakina. Bari seuri. Enya Kang, da eta mah pangarang hirupna teh sok nurus tunjung pisan. Omong Cacah. Nah make ngomong kitu Cah. Kumaha mun kadengeun gerobek. Wah, atuh da nya beungeun sok ngucah ngecehkeun ka gorengan batur. Anu hade digorengkeun, anu goreng dihadekeun. Palaur abdi mah Kang. Nu matak ulah sok ngagorengkeun ka pangarang mah. Bisi urang ditulis tonggong. Leuheung basa mun enya. Eta we geura jelema teu nanaon ge sok kabawawa teu balik. Nya Kang. Paur lamun boga musuh ka pangarang mah sieun ngaran digogoreng wiwirang we. Mangkaning kabaca ku sararea. Ku sakur nu maca buku nama. Omong bandi
bari gogodeg sieuneun sigana teh. Lumatak segala Rusia, ulah nyahueun pangarang. Cilaka matak dibocorkeun ka umum, diwiwirang di kolong catang gerapek. Ah, dongeng tinggal dongeng. Cacah mah tos tunduh Kang. Omong Caca, bari ngaleos ka kamarna. Tuh nyaban, dancuk maneh mah biasa ari geus ngajak gelut teh kitu. Omong Abdul bari seuri. Ulah ngabibita bae Kang, sing karunya we ka abdi. Mun ngadenge kitu teh sok nangkarak bengkang, sarta Mbah Kodena sok nunjuk milang ka kasok-kasok kaluhur. Wayahna bae heulaban, da engke oge geura moal ngari di jero calana. Mong Abdul bari seuri. Kumaha Kang? Rek jadi jarah ka Pulau Majati deh. Lamun rek jadi kaditu, isukan Kang Uhe ku abdi rek diteang ka imahna. Urang badami heula keur pi iangeunana. Jadi we ban. Pek isukan mah maneh badami heula jeung Kang Uhe. Urang tiluan ngadon jarah ka Pulau Majati teh. Keun kitu, soal ongkos bah ku akang ditanggung. Mangga Kang, isuk we sanggeus nyokot ladang buntut nalo. Abdi rek terus kaditu heula. Sugan we Kang Uhe daekeun maturan urang. Nyaban, kitu we. Akang ayeuna rek istirahat heula capek tuing. Ieu awak bani asa pasiksa kieu yeuh. Ukur mah kurang sare, tambah kuloba duduja karuas. Ceuk Abdul bari abus ka kamar. Mitra kaum dangu, ulantaran sieun diucah acehkeun ku pangarang meureun. Harita mah karek ge bus asup ka kamarna. Nampo cacah nu keur nangkarak bengkang, bari ngaleleke sampingna. Tembong kulit beuteungna ngagegelempong katojo ku damar. Ari panonna mah keur peureum-peureum hayam, bari ngiceupan ka salakina nu karek asup siga mere isyarat. Kojengkang kana damar, keos ditiup, pas bae pareum, kalacat kana luhur ranjang, bari ngalaan kolor calana. Kulantaran didinya teh, harita mah poek, geus teu bisa dicaritakeun nanakeun bae urang liwat bae, bongan da teu awas nenjona oge. Mitra, ngan bandi bae sorangan harita teh anu keur riuk keneh di tengah imah ngadengeun cerekna muka sosi kontak jeung ngagebrugna panto mobil. Bulu tarangna ngadak-ngadak jadi cengkat, koloyong asup ka pangkengna siga lalajo kaso-kaso deui meureunan. Da eta atuh kabitaeun kunu keur ngadahar jauh anu kakara beunang mese. Anaonan syah make usik sagala rupa, ceuk hate bandi bari nyekalan kodena. Engke ge jaga, lamun geus boga layan mah sabatae gerak. Ayeuna mah wayahna we kudu tatapa di Gunung Bukit Tunggul. Mitra kaum dangu, ayeuna kaayaan di wakaf urang liwat deui bae. Hayu urang lalajo ka imahna ajengan moong deui anu harita keur gering ku kareurewasan teh. Sanggeus Abdul jeung pamajikanana marulang, harita lanceukna teu eling deui bae.
Bari gegebegan banget na bias maning koneas. Atuh bojona teh nya rampang rempeng deui. Bari wak-wak wik-wik ceurik nenjo salakina kitu teh. Brua para tetangga pada ngaralongok deui kadinya. Pada ngabantu dicecehan ku Cihanu. Pada ngarancet maklum keayaan di kampung masuk itu. Kira saraparapat jam karek eling deui. Bari orolo utah getih mani gegejlokan tina sungutna. Mura manikana sepre sagala rupa. Sakur anu araya didinya manikarageteun pisan. Komo deui bojona mah harita ngajerit bakating kureuwas. Tampolong mani meh pinuh ku getih. Mabu, ieu teh naha moal dicanda ka rumah sakit? Ceuk nu ngarolongok hadinya teh. Sigana bae rada harti oge kana soal kesehatan mah. Kumaha atuhnya? Da ari ibu mah teu nyaho. Kudu kumaha carana ieu teh? Jawabna Bu Ajengan. Siga bingungeun pisan jeung teu weleh-weleh nyusutan Cipanon. Kedah enggal Bu, margi ieu mah sipatna pibahayaeun pisan. Margi Pak Ajengan teh sapartos nu robih jajantung awit tina kareurewasan teh panginten. Sanes tina aya nu heureuy mah ieu teh. Sanes Bu, ieu mah robih geleran jantungna. Nu mawi ieu raraina oge dugi ka sakieu piasna ye. Atuh kumaha nya Jang? Da kedah bebeja heula kanu jadi adina ka Jang Abdul. Upami ibu hawatos ka caroge mah kada enggal bae canda ka rumah sakit. Ulah gantos itu ieu deui. Margi abdi saeutikna bae mah tos aya pangalaman ari dina bidang kesehatan mah. Atuh kumaha denanya Jang? Omong bojo Ajengan semua bingungeun pisan. Bari garo-garo teu ateu kana sirahna. Cing atuh kudu kumaha ayeuna ibu teh? Jeung saha atuh anu rek neang Jang Abdul ka ditu ayeuna? Kan bae ku abdi Bu. Urang teangna mah ceuk salah saurang tatanggana bayi unggek. Harita keneh oge tuluy bae indit neang Abdul heula. Mitra kaum dang anu gering beuki parna bae ulang guling bari utah getih deui. Mani lalambaran kana tampolong mangganing getih hirup anu kaluarna ka utahkeun teh. Teudan jaya haneut bae ngangge uyah heula geura supados ulah seueur teuing getihna anu kaluar. Mitra gancang bae harita keneh oge diinuman ku Ci Uyah. Nyawe sanggeusna nginum Ci Uyah mah rada oge saat utah getihna teh teu pati loba teuing. Kaayaan nu gering manika timbong lungsena teh jeung piasna deui. Kakapeungan ngehkeh keneh bae batuk ngan ayeuna mah teu pati loba teuing getih anu kaluarna. Harita kira jam 10 leuwih. Kudu trak Abdul datang bari haruha harehoh capek. Sigana bae lulumpatan di jalana bakating kurusuh. Kabejaan yen anu jadi lanceukna utah getih teh. Gancangna carita harita Ajengan moong geus dibawa ka rumah sakit situ saeur.
karek sajam di rumah sakit, dihin pinasti anyar pinanggi, cunduk kana waktu datang kana mangsana, kersa ajengan narik napasna anu pang nganggesan, mulih kajati mulang ka asal, dipundut kuno rahayu, dicanda kuno kagungan, nya muntang labuh kapuhu, kebo mulih pakandangan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mitra kaum dangu, kubojona dirontok dicengcirikan, geus taya kaera deui unu ngariung didinya. Abdul oge mani rambisak boga lanceuk ngan hiji-hiji na teh. Harita kapaksa pisah pati, langit ngadak-ngadak cideum, ulan nyusup kana mega hideung. Siga anu milu sungkawa kanu ngadadak mulang, terus hujan tingkar celak. Siga anu milu sedih kakersa ajengan moong, nu mulang ka kalanggengan. Nurutkeun pamariksaan dokter mah, eta anu maot teh kumurag jajantung kena ku kareuwas anu dadakan. Peuting eta keneh, layon lanceukna teh geus dibawa deui ka lemburna ku Abdul teh. Terus bae pada ngarajikeun nepi ka sabeuting ceput bari sakalian kararemit. Kira pukul 2 beurang, layonna kersa ajengan geus rengsek di pulasarana, nurutkeun kagaliban tali paranti urang dinya bae. Beres nyusur tanah bari sakalian tahlil, karek sararea marulang masing-masing. Cag urang tunda anu tas kapapatenan, ayeuna nyaba deui ka belah wetan, nyaeta adun harita geus beres pangaosanana, menang 7 peuting noron ku para ulama meakeun duit 30.000 perak anu teu tulus digarong tea. Saenggeus beres ngayakeun pangaosan, harita nu tas hajat syukuran teh raripuheun urut sakitu riweuhna, anu tinggal ngan kari cape jeung tunduh wungkul, biasana minangka batina. Peuting eta sararea manita libra, malah adun mah sarena teh tas salat isya keur wiridan keneh teu kaburu asup ka pangkengna, kalah hayo kasarean bari nyarande kana bili. Mitra kaum dangu, dina jeroning sare harita adun ngimpi kadatangan kumitohana, nyaeta bahnali ngancang kadinya bari sasalaman jeung ngomong kieu ka manehna teh. Jang, adun minantu abah nu bager, nuhun kasep, ayeuna geus mere jalan ka abah, geus mere obor jeung ngajajabkeun ka abah, sangkan bisa mulang ka alam nu mulya. Tadina mah abah teh teu nyaho jalan pisan, poek mongkleng buta rajin, tambah bari hujan angin tordal gelap, nepi ka abah jadi kasasar teu nyaho jalan. Ayeuna mah jalan gede ngabung bulung caang padang narawangan, piraku ayeuna mah abah teh teu nyaho jalan deui mah. Meureun ayeuna mah abah teh bisa lempang dina jalan anu lempeng, pikeun ngadeuheus ka panutan anu sampurna. Da beunang nuduhkeun ujang, beunang ngoboran ujang. Nuhun kasep, anaking, anak abah nu bager, hidup dihampura ku abah, kalawan didoakeun sing mulya.
Sarta Abah rek amanat ka hidup jeung dulur-dulur kabeh. Omat ulah resep teuing pasang buntut nalo. Bisi siga Abah ayeuna lamun seug teu boga anak minantu siga Ujang mah. Moal teuing terus kasarat kalalanjoan pangbejakeun ka Eni ka Mabiut. Abah minta dihampura kitunya sarta kasakur sobat-sobat Abah anu geus kagandengan ku Abah kabeh. Muga ngahampura ka Abah ayeuna. Undur katinggali punduk datang katinggali tarang. Ayeuna Abah sasanduk kasararea we. Abah teh amitan rek tuluy balik da geus boga jalan pincakeun nu caang narawangan. Sakali deui tepikeun kasararea. Abah rek terus balik. Bileleyan moal panggih deui jeung Abah teh. Abah rumasa geus jadi jurig buntut nalo. Ayeuna menta dihampura kasararea. Bileleyan Korejat. Adun hudang bari gigisik. Deregdeg ngageuingkeun Eni. Tuluy harita keneh bebeja kitu-kitu ka pamajikanana. Yen kadatangan ku Bahnali sarta kitu omonganana. Mitra ngadenge kitu harita Eni ceurik. Suka pabaur duka. Atuh indung nage nyamperkeun. Da bisi aya nanaon. Tambah ku anakna dicalukan. Derek-dek ku minantuna dibejakeun. Tama carita minantuna harita Mabiut ngomong, Alhamdulillahirabbil alamin. Bah nuhun ayeuna Abah geus sampurna mah. Peku kami dihampura lahir batin. Sabalikna kami kudu hampura. ngomongna teh harita bari ngehak rambai Cipanon. Terus paungku-ungku jeung anakna. Demi adun mah harita teh keur ngadoa. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bi tauhid wa sabitna bil marifah midunya min daril akhirah wa dahwan biha salam wal akhirat wa akhiru dawhum biha salam wal akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ceuk adun bari ngusap kana beungeutna ku dampalingin duanana. Mugi arwah Abah disarangan iman kalayan Islam sing katampi amal jariyahna sareng mugi Abah langgeng sampurna. Ujang, ieu teh hasilna ku Ujang dipangaoskeun tea. Nepi ka Abah sampurna nyaho kana jalan mulang. Ceuk Mabiut bari ngingahak. Baraya mitra kaum dangu waktosna parantosep. Alhamdulillah ayeuna mah lalakon jurig buntut nalo teh parantos tama. Insya Allah enjing kurang lajengkeun kanu sanes. Munga hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun kana subscribe-na jeung kana satyana mancokna dina channel Mang Maman. Pamugia ieu teh sing janten pangbebeurah kana mana sareng pangbebeurah kana kolebuna jeung sumanget kana kolbu. Mung sakitu bae.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana.